Wilujeng Iji pamirsa, balik deui ka layan bejo panganyarna dina saluran TV Good. Abdi Graciela bakal mawa warta utama dinten ieu anu rada narik perhatian. Dinten ieu, warga Second Choice kaget ku kejadian tabrak lari anu kajantenan di parapatan jalan anu beda agama kira-kira jam 1 peti. Kendaraan anu disangka pelakuna kabur tak aya tapakna, ninggalkan korban anu butuh bantuan. Kebenaran, di jalan anu beda agama aya rekaman CCTV kejadian. Hayu urang tingali hulu rekaman CCTV. Dina waktu kejadian, aya sababaraha warga Second Choice anu nempel kejadian langsung, serta geus aya tim kami on taneuh, jeung 2 saksi mata. Mangga Raisa. Hatur nuhun. Abdi di tempat kejadian sareng 2 saksi mata anu nyaksian kejadian ieu. Nu ayu di gigireun abdi. Sareng bakal masihan informasi ngeunaan kejadian ieu. Upami ieu abdi sareng saha? Abdi Lintang. Abdi Widya. Kumaha anjeun datang kesaksian kejadian tabrak lari? Kebenaran ternantung di sisi jalan. Kadenge jerit korban tabrak lari. Dupi anjeun tiasa ngajelaskeun langsung rinci kumaha korban ditabrak ku motor. Aya nu keur lempang ngaliwat. Ujuk-ujuk aya motor nu laju nabrak. Nu nyorang motor eureun. Tapi si pelaku langsung kabur. Naha anjeun tiasa ninggali jelas nomor pendaftaran kendaraan anu terlibat? Hanya kal kacepetan luhur jeung keayaan rada kacau. Kuring teu bisa ningali jelas nomor plat kendaraan. Naha anjeun ningali naha nu numpakeun motor nyoba nyintahan kacelakaan samaneh lanjut eta pejalan kaki. Nu numpak motor dekat ciri ulah kacelakaan. Malah siga nu balap liar teu merhatikeun lingkungan anak. Naha ayu anu nyobian ngeureunkeun atanapi ngudak ka tukang motor? Teu aya nu nyoba ngudak atawa ngahalangan salapi. Sararea seluruh yang seboga waktu pikeun ngareaksi. Leres. Nuhun, hatur nuhun. Eta babasan 2 saksi anu ningali kejadian. Sanajan saksi tengali nomor polisi, tapi aya rekaman CCTV anu geus diamankeun ku polisi. Jeung mudah-mudahan palakuna gancang kacepeng. Abdi Raisa, abdi serahkeun deui ka sandar ka Graciela. Hatur nuhun Raisa, kanggo informasi anu pohara berharga di lapangan. Kami ngarepkeun otoritas tiasa gancang nanganan kasus ieu secara tuntas. Tutup saring kami di TV Good kanggo kainginkeun informasi panganyarna. Abdi Graciela, Wilujeng Enjing.